Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu ya karim, siamana wa siamakum. 7 dinten Allah subhanahu wa ta'ala nyiptakeun alam dunya. Anu eusina aya 7 benua, 7 samudra, turta 7 lapisan langit. Katambah 7 warna kubung-kubung. Numawi surat munggaran dina Al-Quran Al-Fatihah ayana 7 ayat. Kalayan teu karaos 7 dinten deui urang baris ancrub kana bulan suci Ramadan. 7 dinten deui renghap urang jadi tasbih. 7 dinten deui mondok tibra bakal jadi ibadah. 7 dinten deui doa-doa urang bakal diijabah ku Allah subhanahu wa ta'ala. 7 dinten deui ibadah urang bakal diitung manglipet ganda. Tapi moal ngawujud eta kaistimewaan teh, upama urang jeung papada urang teu acan silih lubaran, teu acan silih hapuntenan. Marhaban ya sahri Ramadan, rumaos seueur sempal kapiguyon, sering banyol kaleulewihi, sakapeung sok rajin matak nyentug kana manah. Kukituna nedahapunten lahir batin.